Lain Brad. Posima ieu teh hayang diseureud engang Vespa Anjing. Curiga geus beak sih ieu mah ubarna. Ieu mun beak ubarna ngacaprak sih. Please host. Yah, maneh mah teu galib jeung batur geuning. Yah, batur mah hayang beunghar. Hayang senang hirup. Hayang diseureud engang Vespa sih ieu mah. Parah anjing. Atuh Brad, ari hayang beunghar, hayang senang mah geus biasa atuh. Posima hayang nu luar biasa. Maneh nyaho teh sih, kos. Yah. Diseureud engang Vespa. Tong loba-loba teuing. 60 siki we anjir nyeureud ka maneh kabeh. Modar kos. Modar diseureud engang Vespa maksud teh. Ai maneh Ngatong loba teuing atuh hiji we Posima. Masia we. Tapi Brad pangalakeun nya ku di dinya nya. Bawa ka imah Kosim ke. Sia mah rek modaran aing meureun. Sia teh kumaha mawa ka imah manehna tuh. Pan beureun aing pas ngala oge geus ditapuk aing di kebon kos. Aing kojor meureunna di kebon. Please atuh Brad. Kali ini aja permintaan Kosim dituruti Brad. Montong please no aing please mah. Montong aja. Ku sia we ala ka itu tuh. Di kebon Haji Holil di ditu biasana aya kamari aing ningali segede helm tah. Eta sayang engang Vespa. Edan ku sia sakalian anjing, modar-modar we. Pusing kada si ieu anjing. Sia mah kos ampak teh meuni beak ku tiluan sia mah. Nah aku tiluan. Ya ku si Aceng ku maneh jeung bibi aing. Aing mah teu kabagean si ieu mah. Anjing. Aya wae ya siluman Bang Bara. Kenaon Brad? Sarariged awak teh euy. Geus lila tuh olahraga kos. Besokan urang lari ya. Minjem tapi sepatu nang dinya Minjem sepatu. Aingan hiji-hijina anjir. Pan kamari maneh ngomong cenah keur mesen online. Can datang deh. Geus Brad, tapi katipu Kosim euy. Katipu kumaha? Oh manya sisirangan atuh Brad ya geuranya anu katuhu nike. Anu kenca Ardila geura. Anjing. Saya meuli sepatu atau meuli album musik anjing. Curiga sih mah meuli PCD nya. PCD bajakan sih mah. Ya bari naoge anjir lain Nike Nike meureunnan sepatu mah kos. Kan sabelahna Ardila nya tulisanna. Bajakan gitu mah. Nya Brad. Moal di deui tah Brad Kosim euy meuli sepatu bajakan kitu KW heuh. Oh atuh. Ya lamun rek meuli sepatu. Meuli naon we barang-barang dina online. Tingali heula hargana atuh entong tergiur ku harga murah ieu mah nih. Mungkin murah beli sih mah. Nu leuwih parah mah Brad. Pan cenah sepatu olahraga anjir, tapi ti kamarinya ku Kosim diperhatikeun edang ngajepkeun we Brad di juru. Sugan sit up apa push up gitunya, squat jam atuh ari sepatu olahraga mah. Anjing kana sepatu atah adol. Sia nu atah adol mah. Sia si ieu nya nu atah adol mah. Si teh kos sepatu olahraga teh maksudna diperuntukkan ku sia dipake olahraga si teh. Sepatu mah yang ngajedog atuh si teh. Pan benda mati si teh sepatu mah. Parah anjing si Kosim cek aing. Serempak deui wae ieu. Ampun teuing. Ya wae ieu anjir ya. Kucing gering. Angger Brad sia. Can imut keneh Brad. Naon? Eta Brad, ilmu Aceng nih Brad, kan kadugalana heula di ala Brad. Aceng geus kolot era Brad. Ngan masih keneh aya anu sakulit sadaging sia Brad. Ilmu naon? Eta mah asihan Brad. Oh ilmu pelet. Pokona Brad Aceng teh asihan teh Brad. Leget terep. Tuluy ceran goyang. Semar mesem. Dan loba kieu saroceng. Dan kaingkeun tuh hiji mah tuh euy.
Gampang brad, ngan sigana nu mampu keneh kacida mah brad eta brad. Naon? Semar mesem euy. Kumaha eta, kumaha emang Semar Mesem kumaha emang? Yo brad di terminal ge tadi brad Aceng. Nempon templon pokona lah gitar Spanyol. Oh. Buk sakieu brad. Dikecepan ku Aceng. Malik siang ngiceupan brad. Gering cek aing mah nya. Awe nu dikiceupana gering. Anjing main kicepan we saroceng ngawanian. Gering cek aing mah ceng. Diajak seri ge seri brad. Teu damang teh teh. Teu damang jiwanya guys ya. Sebutkeun nu galau bisa kasinggungan sih. Oh juga nama ceng. Kuduna ieu tuh naon teh dipiceun eta Semar Mesem. Geus sakulit sadaging brad hese. Oh geus lah teu naon. Bae. Bae teu naon. Ya guys. Saroceng anjing aya wae ieu. Aya wae ieu anjir ieu. Si dewa lo. Ari tadi reka mana brad? Meni reptil gitu brad. Naon reptil? Eta meni rempet tilu geuning brad. Anjir, saroceng. Nyaho basa gaul reptil cenah. Biasa, ceng. Rutinitas nganterkeun budak sekolah. Waduh, Geuning pe jeung indungna brad. sekalian. Indungna sekalian arek senam jumba cenah. Oh, brad. Eta teh nu kitu teh brad. Nu disebutna lah poho deui. Brad, ari didinya meuli susu jang budak sok di mana brad? Biasa di supermarket orang mah. Di warung mah marahan. Di dinya beli susu budak sok di mana? Pugu Aceng mah kapok brad. Nggak usah di supermarket gitu mah. Nya brad, garilis. Ngan teu ramah pelayana. Teraramah kumaha ieu teh? Di supermarket mana-mana ge anjir ramah pelayan mah. Da atoh dibelian ku urang. Jeung prosedur teh dituna ti dunungana anjir kudu ramah di belah mana di dinya supermarketna. Anu biasa brad. Kan kapok embung deui. Kamari ge geura pas meuli susu. Eta cenah, Pak. Tunggu setruknya dulu. Pan ngadungakeun teu bener eta teh brad. Nying saroceng dia terus ngacaprak deui wae ieu ampun teh. Lain setruk kieu lain teh saroceng. Lain setruk anjir setruk bukti pembayaran maksudna. Parah aja si saroceng ieu. Nah, ai si laing anjir. Ampun teuing. Keterempag ieu sirah saroceng. Brad, Aceng mah aneh kubi ebah brad. Aneh kumaha teh? Kapan tadi teh brad? Sapopoe hujan lin. Heeh, karek eureun pan ieu ge. Kumaha gitu? Geura brad. Ari popoeanana di jahitan brad. Ari pamoeanana mah henteu brad. Nying saroceng sugan rek ngomong naon ieu ampun teuing. Memang gitu konsepna ceng. Kiraku teh arek di ruag itu popoean teh diabuskeun ka imah. Maneh. Anjir. Da angker brad. Meureun pamoean ge tiris sarua brad. Sweateran atau kumaneh. Tah ieu tah bere inyeum sweaterna tuh. Ieu ieu. Hah, bisa wae ieu sweater Pokemon ya. Ampun, ayo saroceng ieu.